tuan rumahnya kerduka kalau apa saya kumaha sih Jadi katanya sih karunya kesalakina Al-Fatihah. tuh siapa yang keluar sini Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim lidunzira qauman dirahaba qaum kafirun laqad qalqaul ala aktsarihim qaum la yu'minun inna ja'alna fi aznabihim wajahna min baini aydihim wa ma Al-Fatihah. Gus mau bener sunggusan ke sini gua ambil di mimin doana Gus ganti-ganti Gus bukan Gus jadi pas saya karunya kasih teteh karena olahragana karunya ngadula olahragana ya yang dari olahragana ya tapa manja jurik bawa kantong dengan casar po ayo masuk doakeun ku urang anu tos ngantunkeunana meureun urang sing ditampi amin disimpan di tempat anu sami amin Al-Fatihah deui tuh yang hari wae takbir dah tok emang ada masing-masing tos ayo nama uang regepkeun dari ustadna kalapas ya ayo nama hayu urang seserengan kudu ada urang doakeun kawin dina hate masing-masing ayo urang doakeun sih on bantu hari sebelum hari hari ambil obatun uang obat ini Mondro buka Woman muka. Ya Allah, minta kasihan ya Allah.
geus dipunggut ku Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bantu sarabi ya Allah, abi yakin ya Allah. Sugan maneh tara salat. Bisa kampung sepoh hampura ya Allah. Aduh, Sugan maneh tara puasa. oh sok dah, lamun pengen kita puasa Ditinggal imam maneh sok godin. lama lah, sok lama, aku hampura ya Allah. Nah maneh teh tobat. Naon tuh kadenge. Ya Allah, ya Allah. Nah maneh teh tobat kagad. Anya, tuh rek tobat potongna ke heula. Percuma ayeuna mah geus taat. Aduh, dan nanti kamari oge, aduh. Maneh sakapung mah tara salat. Apa hilapna, aduh. Nah buat hilap pan saya 5 waktu. Nah, aku bahasa Sunda, aku bahasa Arab. Kumaha urang we? Bahasa Arab. Hayu milu gawat. Mau milu di sieun atuh udah mau ketahui gitu. Kumaha aing banget aing nah maneh nu ngatur. Lima tangan ulang ajakan urang. Aja. Gua tuh buat ramen yang geus kadagon. Saha maneh sok? Saha? Saha pokoknya lu gitu mamawa sendal capit ya. Kumaha aing